Bismillahirrahmanirrahim. Urang kalih kudu nyaah kabaraya seperti dicontohkeun ku Ibu Rama, aki nini uwa bibi dulur anjeun, sadaya ti jihad Ibu Rama anjeun. Di antara cinta nasilih bantuan, susah senang osok silih barantuan. Anjeun kedah kersa mengadong kafan, komo mun teu damang kedah dilayadan. Kafala putrana ulah dibedakeun, cintanya nage kedah disamikeun. Mun pasea ulah sok digede-gede, nu aya mah urang kudu malik hade. Silih asih silih asuh diterapkeun, ulah sok pada silih ngagogorengkeun. Dulur bunga urang kudu ngiring bunga, dulur sedih urang kudu ngiring sedih. Upami milik rizki urang nambihan, kedah emut kadulur bari masihan. Ku Kangjeng Nabi ge urang dicontohan, urang sadaya sami kedah nurutan. Ulah parebut kana perkara hiji, kudu aya nu bisa ngelehan hiji. Mun ambek pasea ulah sok lalila, sing tiasa aranjeun gede hampurana. Obat anjeun ulah sok loba heureuyna, nu kitu sok nimbulkeun kana pasea. Kalakuan awon nu dipikangewa, kade ulah dugi dilakukeunana.